Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Baduh Hukmiyah sawarehna ahli hikmah. Salamatul jasadi ari salamatna jasad teh pikilatil to'ami nyaetikeun dahar. Wassalamatul ruhi ari salamatna ruh teh fikilatil asyami nyaeta nyaetikeun kana pirang-pirang dosa. Wassalamatu dini ari salamatna agama teh bisolati alla khairil anam nyaeta maca sholawat ka pirang-pirang manusia anu panghadena, tegasna mah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala taya dauhan Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina eling-eling manusia amanu kang iman ya ladina ittaqullah takwa ranjeun kabeh ka Allah. Yani nu dimaksud ihsaullah sieun aranjeun kabeh ka Allah. Wala tangdur nafsi lan tingali ku aranjeun ke awak-awakan mah kodamat ligodan naon perkara pagawean anu geus dipigawe ku anjeun ligodan ke isukan, yakni amilat liyaumil qiyamah midamel anjeun ke di poe kiamah. Wa mana huwa maknana teh dasodiku bener cenah aranjeun kabeh. Wa amalun amal aranjeun kabeh bitoati kalawan toat. Litakhzidu yakti nemu aranjeun kabeh saubihi kana ganjaran yaumal qiyamah ke di poe kiamah. Wa ittaqullah jeung takwa aranjeun kabeh ka Allah. Innallaha saestuna Allah teh khabirun ikudat kang waspada bima kalawan perkara ta'miluna anu amal aranjeun kabeh min khairin boh amal anu alus wasari boh amal anu goreng. Fa innal malaikati mangka saenyana malaikat wasamai jeung langit wal ardi jeung bumi walaila jeung peuting wanaharu jeung beurang yaumal qiyamah engke di poe kiamah teh malaikat langit bumi peuting beurang engke di poe kiamah iku yashaduna bakal nyaksian bima kana perkara amilu naon anu nyieun amal Bani Adam naon anu dipigawe naon amal naon anu dijieun ku anak incu Adam min khairin au syarin boh eta kahadean atawa kagorengan. Jadi kahadean jeung kagorengan urang teh bakal disaksian ku malaikat, ku langit, ku bumi, peuting, beurang bakal nyaksian ke di poe kiamah. Toatan boh toat mas atawa maksiat hatta ana jaurihahu tashidu malah mah angga hota awak urang teh bakal nyaksian alaihi kaeta anak Adam wal ardu bumi tashidu nyaksian lil mukmin ka jelema mukmin wal jahidi jeung ka jelema anu juhud. Fatakul mangka ngucap ya abdu sholla alayya sholat ya mana rujuna sholat ya mukmin alayya ka pangeran wasauma jeung puasa wa hajja jeung munggah haji wa jahadda jeung juhud fayaf'ar yaprohu mangka bungah sopal mukmin ya mukmin wa zahada jeung ieu jalma juhud
watashhadu bakal nyaksian alal kafiri ka jalma-jalma anu kafir wala asyi jeung ka jalma anu dosa. Wallahu alam bissawab.